Samperin ah. Bos. Lah, naon? Dong geus tong sok indah-indah teh nyaho deui ge. Emang geus jadian yang teh tindak nih pajena. Iya guys, gampang dah apa aja mah. Mah mending bantuan Arin mikir. Nyonten dah. Kan teh teh ulang tahun. Jadi rek masyar kado naonnya. Masian kado naonnya. Naonnya kek. Teh tina teh senengan ka naonnya kela. Dipikir-pikir heula. Kira nu benten di Nusanes teh, kira-kira nu surprise teh. Oh, iya sih, Mang. Lah, nah. Iya, nah. Iya, Nah, oh bener. iya. Nah, Iya teh. nah. Nah, eta teh. Lila mau bener ah. Ayo ah. Pantes sapira urusan teh tina jeung Aririn ieu. Bang, Oi. yang ngusnya panen urun mah. Sepagawean tuh. Oh. Pandai blog can bisa lah, dan kawakan. Oh. Pak Dian, Bang Jeli, ikut pada ngapain? Nongkrong ya? Oh, Je. Kemana Je? Oh, mau ke warung dulu, beli kopi. Oh, Yuk, sebat, kade, nitip. Madian, yang beli kopi orang geloh. Sungut teh karcut kieu ya. Asih duit ini, yang buka duit naon. Nah, kebenaran ya, aya kokolot teh. Biasa nama sok bener kokolot ditanya teh. Zaman kiwari mah pasti bener bae ditanya mah. Asal aya pelicina. Guys, eta mah masalah gampang. Nama bantuan heula mikir. Soalnya mendek merek kado, kira-kira merean kado nanya kasih Tina. Soalnya mendek ulang tahun. Wis, gampang. Eta mah aing boga ide anu bagus. Ya apa dia? Oh, kami ge boga ide kami ge euy. Sok naon barang nyaho naeun. Anu mantep, pokoknya mantep. Naeun. Boneka Doraemon, Pikachu, Winnie the Pooh, Teddy bear. Barbie, Hiji deui. Naon jen naon? Santet. Jeli, eta, cita anjir kajetan deui karasa deui sia. Aduh, woya, kadian kumaha eta? Nyau, aku mah karunya sih tapi mending kabur yuk, udah buka duit aku mah hanya kabur. Ayo gua. Enggak usah awas. aya naonnya? Asal araraneh dinten ayeuna mah. Nang tanjil ku naonnya? Sugan panyawatna karaos deui. Karunya. Amang tanjil ku naon? Aduh, iya nda ini kaget sama anak-anak tadi. Oh, itu mah tas biasa. Iya nda, ini mah udah biasa. Tapi aya nu teu biasa oge, A. Apa itu nda? Kisah cintaku. Lah, Om, ngulang baik itu teh. Main kan? Pohoy. Aduh, sap. Aduh, kayak di setel lagi gitarnya. Ya, mulai ya. Oh
tadi berangnya meni tangkap pusing. Oh bet nu hijieun nanya ke kolot. Sisiwo. Nanya ka budak komo. Ayeuna mah lah Om Ius itu teh nya. Gitu ah nanya ke Om Ius ah. Nanya kudu mere kado naon nanya. Aduh, terus Om. Cak Om seuy. Oprin, ieu mah lain kuda renggong. Tepantes di jogadan ge. Ieu mah lagu galau Rin. Oh nya Om. Jadi kieu Om. Ente dek menyakeun nya. Heeh. Kira-kira mereka kado ka Sitina kado naon nya? Keder euy. Hei, Soalnya mah tadi berang teh geus nanya ka Padian, ka si Jeli teh. Oh bet nu hijieun geus kolot-kolot geus sarewa bae. nya salah Rin, nanya na ka golongan gerombolan eta dedemit eta mah. Nanya teh ka ieu, Om. Om geus apal masalah percintaan kumaha teh. Ya, kebenaran Om. Kumaha jadi solusinya teh? Nya gampang Rin, mereka awewe mah pasti seneng Rin, asal merena sia mesin cuci, TV, DVD, tanu karari itu kulkas, asal ulah mesin babad. Donya beda jalur Rin, kadenya mah mesin babad mah. Nya memang Om, ai awewe mah pasti senang dibere nu kitu mah. Tapi masalahna ieu mah duitna di endi? La ilaha illallah, teu boga duit ya Rin. Yang geus gampang masalahna kitu mah. Geus ka dia. Nah, Ngartiin len Rin. dek ngarti kumahana Om Yus teh ngomong naeun meni was-was kitu teh. Meni war-war kitu teh ngomong naeun. Aduh. Aing dek ngomong mah langsung bae ulah nah rewosan teh usah sapa. Alah, Lanya justru rewosan lamun kudu dibajakeun ayeuna mah penonton mah teu wason Rin. Teu supres. Heeh. Oh geus Om ngarti euna mah. Kayak aing isukan dek ka ulang tahun Sitina heuh. Doakeun bae. Mugi-mugi senengeun heuh. Nya jelas Rin. Eta mah pasti senengeun banget. Lamun Sitina teu senengeun eta kado datang deui ka urang. Ka Uwa, asal tong hilap. Naon? Mau kopi hideung urang mah. Jang naon kopi Ya hideung. ngopi Wak. Di dieu. Ya di dia bae. Ngopi rejeng urang di dieu heuh. Terus Om ayeuna mah. Tadi geus ngarti nya mending ayeuna mah cokot gitarna mending paenkeun. Nyayu urang malen. Kami mah bisa bae dek lagu naon bage bisi. Mana dek nawar lagu ka urang, dek rock, dangdut, jaipong, Sundaan sok bisa ka urang mah, sok. Ya sok geus Paenkeun paenkeun. joget. Heeh sok paenkeun. Yo. Ya Aku Om. rindu kepadanya, aku cinta kepadanya. Oh, Lendun gambung. Aduh mecak si Om nya. Nah, jelas urang mah ibarat pas tangan mehe. Kayak tunduh. Oh, my darling. Dia bari perempuan. Kemenang. Orang yang sarua loyok. Yo Rin, joget lah, tarikeun. Aduh Om. Lagu sedih loh, ganti loh. Oh, lagu sedih. Oh, tinggal ka urang bananya bisa orang mah. Sok. Sedih. Sedih. Aku ditinggalkan, oh kekasihku, bayanganmu lara atine. Loh, andi budak. Loh malah ninggalkan tapi yang lagu sedih ya nak nya kumaha. Iya teh ninggalkan lu teh sopan banget. Ulah. Usah, nya ah. Balik geus puting tunduk sukana digawe euy. Jebor bata ayana di karang anyar di bali lamun tagih. Kabur aing Da keur lagu sedih Om Yus lagi Borong teuing len urang mah. Kena teh bisa ditagih hayang kopi aing mah. Boro-boro jang meuli kopi kena teh.
Yang mulai kado bagai pas-pasan, kabur ah. Ah, suka tengah donya, kasih tinanya, kai makna. Kado. Ah, moga-moga senangnya si Tina. Kayak lah. Kado. Kado. Kamulah yang selalu aku doakan. Sekalipun bidadari datang menghampiri hati ini. Oh, Teddy bear. Barbie. Masuk jalan. Cahaya nak. Yuk. Yes. Boneka Doraemon. Bagus, kelihatan Pikachu nih. Tadi ya. Kenapa dalam? Ngerti len, Re. Tuh, tong arti tenan. Ngomong nang sebenarnya tuh ambil teh hawa sos gitu teh. Ya ilah. Allah. Ngomong. Nah, gitu ya. Biarin kata.